Kita Anjing, saya tanu gitar. Wah, aing urang dewaskeun anjing. ngeros aing itu coplok jantung aing sih teh. Arah anjing. Nah, nih sia goblok gitaran di deket bakal bisa yang kasupan. Ari sia aing teh keur galawat teh anjing depo ngapai rang lungkad heueuh anjing teh kudu diduruk ku aing sejeusna geura. Oh, lain guru ka aing. Si Zeus mah geus deket jeung aing. Kumaha teh carana aing aleh wae anjing teh. Besok jeung aing ayeuna mah ngobrol ka dieu goblok. Akhirnya PRT sia. Nu balik atuh ari sia kumaha carana aing bajaan. Geus ngabeak di imah aing tuh tikeun kacangcutan teh delena ku aing. Yo, aing depo kamari 20.000. Jadi menang 500.000. Keadaan sih tuh kumaha carana bisa menang gitu sabar kali depo maneh. Kamari aing sekali langsung menang. Nah, hari sia makinya kebajaan aing kan sia karek kamari mana ge. Heuh karek yang menang na aing kamari teh. Terus ari sia karek main sabarapa wae kam. Islila aing mah main jus mah. Menangna main sabar kali menang. Karek kamari aing menang. Ari sana maneh kumaha? Ya sarua we kos sia rungkat. TV, Magicom, kulkas, inung aing ku aing dijual. Atuh sarua keneh goblok kamari teh sia jeung aing. Dasar cu bagong sia aing. Halah. Si Ujang keur naon didinya acak-acak sama batur. Penjol, keur maneh? Yup, aing keur ngalah cacing yuk. Ari sia teh keur naon ngalah cacing kehet. Keur jualan aing yuk, lumayan duit mah jeung depo. Ah sama anjing teh haban we depo leuh sok meunang mah kehet. Kumaha aing eta anjing, hirup-hirup aing nih hirup sia. Kadea jeung aing urang ngobrol. Pendol. Manis dingin. Wah, Aisyah aing ngobrol di dia di luhur jeung aing di mah blok. Ayo. Sia mah ngagalageun pisan goblok le lah. Terus turun aing ka hanap ieu. Aisyah kajak ngobrol aing naon goblok. Yup, sia butuh duit teu. Atunya heueuh Aisyah da aing teh hirup jelema. Lamun sia butuh duit, ya jawab pertanyaan aing. Tanya. Bener Aisyah lamun ketebak ku aing rek pe duit ka aing. Bener aing mah, cash. Yup, tahu naon nu koneng anu bau. Yang tahu anu buruk pernah Aisyah makanya nanyakeun ka aing sagala. Lain, cok jawab bela ya duit jeung sia ya aya. Tahu anu keur dina jero kocolin sih teh. Sia mah goblok sok ngahiwal. Taluk. Ah geus enggak tahu kuliah goblok ah sina lagi. Tahu naon atuh? Oh sia taluk cing coba sia nyengir saeuti. Cing nyengir. Tah goblok untuk sia nu koneng jeung nu bau mah. Tolong maksudnya sia. Wah.